Muka dua, kurang lebat karena haji, walimatus safar haji. Jadi inti nama ibu sadaya di dejing singkuring teh ngumpul teh non sejak ziyadah doa khususna kangge Neng Khofifah ngarah janten haji anu mabruroh. Tapi nu paling penting mah lain jadi haji bu, tapi haji jadi. Aya jadi haji, ayah haji jadi. Kumaha jadi haji mah gampang, daftar ini ke Makkah itu jadi haji, balik dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, balik we di Makkah naon make kopiah bodas, mawa sajadah, mawa tasbih, mawa korma, biasanya sok mawa teko emas, warna emas teko nate leres. Tah, jadi nu jadi haji mah gampang, gampang teh Bu. Jadi haji gampang teh. Hai ibu tengah jawab berarti can haji sarua. Jadi haji gampang teh. Hah? Hese cenah. Yang arul da teu boga duit cenah ibu ge sarua. Teu naon Bu? Urang can bisa daftar ka travel. KBIH can bisa. Urang daftar kanu nitah marentah hajina. Benar teu? Jadi selipkeun tiap beres salat teh urang boga cita-cita, boga iktikad, boga niat hayang haji. Sabab eta teh salah sahiji rukun Islam sampurna Bu. Makana umat Islam teh lain kudu samsara, kudu beunghar zakat bisa, haji bisa, nu samsara belum tentu. Makana can bisa daftar ka travel mah misalkeun daftar kan mita hajina ka Gusti Allah. Osok Bu. Osok tara. Tara atuh pantesan lila. Ngadoa wae hese. Ya aya amalan Bu. Ya teh turun temurun ti guru mun urang hayang tereh haji atanapi umroh nu kahiji dawamkeun maca surah Al-Waqiah tiap ba'da maghrib. Osok maca Al-Waqiah tiap ba'da maghrib. Osok tara cawerang ngajawabna. Osok tara. Osok ngacentul hareupeun pipi. Ibu-ibu bapana jeung budakna ngumpul di hareupeun TV parebut remote. Indungna hayang sinetron, bapana hayang lalajo bola, budakna hayang upin-ipin. Benar teh Bu? Berarti beda jauh. Tiap ceramah aya we kitu. Da lamun hayang tereh haji umroh mah dawamkeun tiap ba'da maghrib surat Al-Waqiah. Geus tah dawam tiap ba'da maghrib surat Al-Waqiah, tambah deui tiap ba'da subuh baca surat Al-Mulk tabarok. Osokku sarua tarakin beratnya ayo osok ya tara berarti can dawam ayo dawam terus gitu usahakeun Bu. Cenah ieu mah jang arul Al-Waqiah geus tiap ba'da maghrib teh tiap ba'da subuh Al-Mulk geus tapi anggar we cenah can ka naon can haji we can umroh wae tadi saur tadi baca jual surat tereh nama Bu boga surat tanah Bu. Cenah bejana di Karawang malah lega sawahna cenah habege Bu da nemean pan ka dieuna ge cenah lalega sawahna teh sok batur beunang. Nah jadi kitu Bu. Jadi nu penting mah urang ngumpul dieu teh sejak ngadoakeun ka Neng Khofifah sangkan ulah saukur jadi haji tapi haji jadi. Pertanyaan anak haji jadi teh ku urang mah disebut haji mabrur atau nabi mabruroh. Tapi ulah waka hayang jadi haji mabruroh lamun syahadatna can mabruroh, lamun salatna can mabruroh, lamun zakatna can mabruroh, lamun puasana can mabrur. Ieu mah syahadatna masih kene aya kamang-mangan, salatna belang betong kene, zakatna mun ingat, puasana mun ingat. Pas ibadah haji langsung hayang haji jadi mabrur mimpi. Rukun Islam teh 5. Jadi samemeh jadi haji mabrur atanapi mabruroh teh nu kahiji heula syahadatna kudu mabruroh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatna kudu kuat heula. Sababu aya nama bisa eutik jalma nu rela ngajual agama gara-gara kekurangan harta.
al-fakru ayyakuna kufran. Kapakiran sangsara teh ngadeukeutkeun kana kakupuran. Makana dia gunana urang kudu jadi muslim anu kuat, muslim anu beunghar. Ngarah naon? Ngarah teu deukeut kana kakupuran. Sabab lamun urang aya dina kasangsaraan mah deukeut. Aya nu mere sembako naik pindah agama. Aya di dieu teh aya. Alhamdulillah teh aya mah. Eta teh geus dirancanakeun, Bu. Disengaja kanon ka tiap-tiap pelosok ditingali masyarakatna anu kakurangan secara ekonomi, dibantuan sembako tiap minggu dengan syarat daek pindah agama, dengan syarat pindah keyakinan. Bisa leutik ayeuna loba nu kitu, rela ngajual akidah gara-gara kakurangan harta. Makana syahadatna kudu mabruroh. Pan syahadat aya dua, aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Syahadat syar'an mah ukur ucapan dina lisan, Bu. Nu tadi kuring kuring dibacakeun, tapi kudu dibarengan ku syahadat munjin. Selain diucapkeun dina lisan, ditekadkeun dina hate. Teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan beurang kalawan penting angin Gusti Allah. Jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah, sing yakin. Teu saeutik deui tahun-tahun kamari loba nu ngaku jadi nabi, jeung aya di pengikutna teh. Siap aya nu ngaku nabi, aya pengikutna teh. Jadi sarua gelona. Sedangkan moal aya di nabi sanggeus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing yakin teh. Kakara lamun syahadatna geus mabruroh, naik kanu kadua salatna bakal mabrur. Salatna bakal mabruroh. Jadi osok ibu-ibu salat. Bapak-bapak osok salat. Pan rupa-rupa bun sok ka masjid deh. Aya nu sataun sakali. Pas Idul Fitri. Aya di dieu. Mana ke mana? Hayang nyahungkul abi mah aku kumaha. Aya kan ka masjid teh sataun. Aya mah rada mendingan saminggu sakali pas Jumatan. Aya nu teu pisan. Aya segala aya itu. Tah, erek jadi haji mabrur kumaha? Lamun salatna can mabrur. Makana di Garut mah sok aya pupujian, jadi sok aya pupujian teh, Bu. Sok dipupujikeun ku barudak mah. Eling umat eling kita berjamaah kala kadi imah kita maca Al-Qur'an kala kaweaan kita pangajian kala katiktokan. Aya nu kitu. Ibu-ibu di dia baru HP. Kalau ada ibu-ibu. Berarti ieu mah ibu-ibu milenial, lain ibu-ibu kolonial. Tas di pujian kita berjamaah mah hararesa. Kita maca Al-Qur'an mah hararesa. Kita ka pengajian ditambah deui ku barudak tidak kesel. Eling umat eling kita ka majelis taklim kala ka main game rejeng daek Jumatan kala ka nundutan khotib keur ngadalil manehna ngadahdir. Aya kitu. Da ai hirup mah kudu sagala aya, Bu. Soleh kabeh teu rame. Eueuh gunana atuh ajengan teh ai kabeh soleh mah. Eueuh gunana amanan teh lamun kabeh balageun mah bener. Tah di dieu kudu saling ingetan teh. Moal jadi haji mabrur lamun salatna encan mabrur. Sedengkeun salat teh pokok. Makana rupa-rupa ngaran haji teh, Bu, aya haji wahyu. Pada sawahna kamu bisa haji. Aya tadi sahur Pak Ieu Haji Mansur, halamanana bagusur. Pakai perumahan, pakai jalan tol. Aya Haji Nurdin Kosasi. Nurut dinas ongkos dikasih. PNS biasanya teman. Pada nurut ke atasan, naik mana haji umroh. Terus aya Haji Burhan di Garut mah ningali bujur ketahan. Sering umroh. Haji tiap tahun teh ningali bujur awet ketahan bawahna disebut Haji Burhan. Tak aya deui nu parah Haji Dual Majid, beres haji kedua ka masjid. Pedah pan aya katerangan
salat di Masjidil Haramah pahalana lebih halus dibatan 100.000 rakaat. Jadi begitu balik ke Indonesia teh urang mau salat sebab lu baheula ge aya keneh disebut haji dul majid kedua ka mau jadi haji mabrur jeung mabruroh lamun salatna encan mabrur. Sedengkeun salat teh amal pokok anu pangheulana dihisab dina poe kiamat. Kanjeng Nabi ngadawuh awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah wa in saluhat saluhat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Pangheulana perkara amal ibadah anu dihisab ku Allah dina poe kiamat teh ibadah salat. Lamun salatna lulus amal ibadah lain diterima. Tapi lamun salatna cacat ditolak amal ibadah muslimina. Jadi salatna panentu. Sok sanajan misalkan di dieu aya nu beunghar, getol infak, getol sedekah, daek barang bere tapi tara salat mah sia-sia. Capek gawe teu kake salat. Jadi mun salatna geus mabrur, insyaallah hajina ge bakal mabrur. Ta eta. Saenggeus sahadatna mabrur, salatna mabrur, zakatna oge kudu mabrur. Kamari ibu-ibu ngaluarkeun zakat fitrah. Benar. Sabab aya nu kieu Bu, ari baju 2 setel sewang kabeli, zakat fitrah teu mampu. Ari Orson, Coca-Cola, Sprite, Fanta, naon deui? Wajan, apalan si Bu. Kuehna rupa-rupa, kueh tongguan jerona raginang. Sagala kabeli zakat fitrah teu mampu. Leres. Jadi mau jadi haji mabrur lamun zakatna encan mabrur. Aturanana lamun mah misalkan di dia anu sawahna lega panen saton kaluarkeun sakin. Lah ieu 50 kilo we. Naon da? Gawe sawah-sawah urang, digawe ku urang, diurus ku urang, nya kudu dikaluarkeun sakintal. Tah, jadi dina harta urang teh aya hak batur. Lamun urang panen saton kaluarkeun sakintal. Ulah nyin aturan anyar. Eta teh aturan ketetapan syariat Islam. Jadi mau jadi haji mabrur lamun zakatna encan mabrur. Lamun syahadatna geus mabrur, salatna mabrur, zakatna mabrur, puasana oge kudu mabrur. Ulah puasa teh ukur meunang lapar jeung haus. Makana aya 3 tingkatan. Aya puasa jalma awam, aya puasa non tingkatan jalma khusus, aya tingkatan jalma khusus lil khusus. Urang mah lolobana masih kene predikat jalma awam, ukur bisa nahan lapar jeung haus di mimiti subuh nepi ka maghrib. Non bedana puasa urang jeung puasa budak leutik. Budak leutik geus parisan bener teh Bu. Kudu ningkat karena puasa khusus. Kumaha puasa khusus? Panona geus puasa, cepilna geus puasa, bibirna geus puasa. Malahan ibu-ibu mah puasa ke bibirna teh ngacacang we. Bener teu? Da bibirna cenah 2 awewe mah. Bener Bu? Bener luhur jeung nu handap. Ulang leres Bu. Moal jadi haji mabrur lamun puasana can mabrur. Tanggeus bisa matana puasa, cepilna puasa, bibirna leungeunna anggota badan kabeh puasa, ningkat deui kana puasa khusus lil khusus. Naon puasa khusus lil khusus? Hatena selalu ingat ka Gusti Allah. Di dia pentingna talqin zikir. Neng Khopipa mah pasti terangin ke masantren di Al-Johari. Jadi nungaran talqin itu lain kedek mawat Bu, lain keker sakarat. Sakarat teh artina teh weureu. Sakaru, sakarot. Weureu mabok tong barorah ngadenge jalma nu nalkin manehna ge geus teu puguh. Sedengkeun dina waktu sakarat teh setan teh bebeakan ngagoda jalma nu sakarat teh. Beberieun cenah cek setan tegar hirupna ku urang teu bisa kagoda cing ka sakarat orang goda. Jadi mun edek ngarah urang boga derajat puasa khusus lil khusus, ngarah hatena selalu ingat ka Gusti Allah, talqin ti ayeuna hatena. Makana geraneangan buru mursyid. Mursyid teh petunjuk, ngarah hate urang selalu ingat ka Gusti Allah. Insyaallah lamun syahadatna geus mabrur, salatna geus mabrur, zakatna mabrur, puasana mabrur, insyaallah termasuk neng Khopipa anu urang didoakeun ayeuna sing janten haji jadi haji mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panas Bu?
lempar sarua. Kita abi mah tadi mah meula Bu, bisa pingsan. Nah, jadi kudu ngarente teu bisa ujuk-ujuk jadi haji mabrur lamun ti syahadat, salat, zakat jeung puasana encan mabrur atawa napi mabrur. Lamun eta geus beres, insyaallah haji urang bakal haji jadi haji mabrur atawa napi mabrur. Eta teh luar biasa haji. Haji mabrur teh ganjaranna surga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Haji mabrur eueuh deui ganjaranna kecuali surga. Hoyong ka surga Bu, ngiring ka abi. Abi asli surga, Sukaregang Garut. Urang teh asal teh di surga Bu. Nenek moyang urang teh Nabi Adam jeung Siti Hawa teh asalna di surga. Jadi engke balik begitu maot teh kudu balik deui ka surga. Ulah salah alamat. Pan asalna mah kabeh erek nu muslim, erek nu kafir, sarua. Nenek moyang nama turunan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Di surga asal urang teh manusia teh Bu. Engke ge begitu urang balik pupus maot tinggalkeun alam dunia, balik teh kudu ka surga, ulah kana neraka. Lamun urang kana neraka berarti salah alamat. Dan sabab asal urang mati surga. Makana haji mabrur mah ganjaranna surga. Ta urang doakeun Neng Khofifah sing janten haji jadi nu kahijina jadi haji, kemudian haji jadi oge hajina haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ta eta melenduk naon pertalianana tina masalah haji mah. Ta ayeuna hikmah dina diparentahkeunana ibadah haji naon. Rukun hajina aya genep. Nu kahiji ihram. Lamun mah urang apal kana hikmah ihram, urang teh kaya-kaya ku Gusti Allah teh keur dilatih jadi jalma paeh. Sok jalma nu ihram mah Bu, ukur dilapisi ku dua helai kain, bari ulah berjahit. Termasuk selain pake ulah make sabab berjahit. Gubal gabel dia teh pas tawaf teh Bu. Eta teh dididik, yen ke alam kubur teh urang teh moal mawana naon kecuali kain bodas. Bener Bu? Jadi dididik ku ibadah haji, maka ibadah haji mah nya ibadah fisik, nya ibadah pesak, nya ibadah pasir. Loba anu fisikna kuat, eueuhan pesakna. Leras Bu. Aya anu fisikna kuat, pesakna eueuh, pesakna aya fisikna lemah. Termasuk kamar matikna ibu-ibu lah ngarasa putus asa. Sabab bisa wae urang naik haji teh nu kahiji lamun teu nisab pasti nasib. Da cek sim kuring mah ayeuna rata-rata Bu seseueur nama ibadah haji atawa napi umroh ge seseueur nama nasib. Da loba nu nisab sieun kamari dibere corona 2 tahun setengah teh caradi. Berat geus nisab kan geus lunas segala pembayaran duit nanu tinggal berangkat kurantaran aya corona teh jadi berangkat encan nasib. Tapi saeutik nu gawe misalkan jadi pembantu jadi IRT benunganana bager naon majikanana bager diumrohkeun dihajikeun bener teh. Padahal teu boga urang teh duit tapi kulantaran nasib kudu ditakdirkeun bisa ibadah haji atau tapi umroh berangkat ka tanah suci. Tah mudah-mudahan urang ge kitu Bu, lamun mah teu nisab mudah-mudahan nasib nya alusna mah nisab bisa nasib bisa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah dididik kurukun haji nu kahiji ihram. Ihram teh haram, nu tadina halal begitu geus make ihram mah sagala jadi haram. Aya reungit teu meunang dipaehan. Cing lamun aya reungit nyocok teu meunang dipaehan berarti urang teh sarua jeung jalma anu mah mau. Sugan aya mayit begitu aya reungit napok kana ieu eueuh kan dididik maot urang teh. Moal mawana naon kecuali kain bodas begitu. Tadi deh jadi urang kudu bisa ngambil hikmah pesan moral tina rukun haji ihram. Naon pakaian nu alus di tanah suci naon teu dipake ku urang teh. Teu make kopeah-kopeah acan. Eta teh ngadidik yen ibadah haji teh ngadidik urang mah badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja
berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk hitam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Jadi hartina Bu, tapi lain berarti harta itu bisa dibawa mati Bu. Bisa nerangkeun harta mati dibawa paeh, eta teh benar sementara. Dan cek sim kuring mah harta teh bisa dibawa paeh, nu teh bisa dibawa teh bentuk fisikna. Moal aya hadis anu nerangkeun amal jariah lamun harta teh bisa dibawa paeh. Amal jariah teh saperti Bu, ayat 3, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin. Di mana-mana maut anak Adam tegasna manusia kabeh amalna terputus pegat kecuali nu tilu. Nu kahiji mana? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat tur dialap manfaat. Nu katilu au waladin sholihin yad'ulah, doa budak anu saleh. Aya sedekah jariah, sedekah lolobana kunaon? Ku harta. Berarti harta teh bisa dibawa pae cuma lain fisikna. Dan begitu ibu-ibu boga emas 10 gram milu dikubur di ruangan lain, boga mobil milu dikubur lain. Tapi emas eta, mobil eta, motor eta, duit eta dipakai jihad, dipakai berjuang di jalan Gusti Allah. Insya Allah hartana teh bakal jadi amal numaturan orang di alam kubur. Nah, jadi kurukun haji nu kahiji ihram geus di kurang daya upaya di Indonesia asapang beungharna bisa haji teh, asapang kasepna, asapang jangkungna. Ini ke Mekah aya nu jangkung ti urang, aya nu kaset ti urang, aya nu mancung ti urang. Da urang ge mancung, ngamancungna ka jero. Aya nu beunghar ti urang. Nah, jadi geus di dieu. Makana kaneng Khofifah begitu engke di tanah suci ulah salat di hotel. Kudu geto salat di Masjidil Haram. Sabab cenah cemburu Bu, ibadah hajina teh sarumangan tapi salatna teh kalau di hotel. Aya dek salat di hotel mah geus di neangan di Karawang loba hotel mah. Teu kudu jauh-jauh ka Mekah. Manfaatkeun mumpung pahalana 100.000 leuwih alus dibatan salat masjid di dieu. Ulah salat ka Masjidil Haram. Naon? Tara ari waktu balanya getol. Nu tadina koper balik ke Indonesia jadi koper. Da cai jam-jam teh forma teh naon deui Bu usuk dibawa teh? Hah? Sajadah tasbih. Padahal dekor mah kudu jauh-jauh ke Arab di Karawang geus aya nya punya. Jadi ulah ukur simbolis ibadah haji teh. Makana geus di ihram. Nu kadua urang ambil pelajaran tina rukun haji teh nyatana wukuf di Arafah. Ari wukuf teh cicing. Dina Quran mah aya waqaf eureun. Maksud eureun teh kumaha? Urang teh kudu eureun tina ngejar-ngejar duniawi. Lain berarti teh butuh dunia. Sabab agama ge moal nangtung lamun eueuh dunya, lamun eueuh dana, lamun eueuh duit. Cing ieu halal bihalal, walimatu safar mun eueuh duit jadi moal. Ieu tenda menang nyewa, sound system menang, kursi menang, sim kuring menang-menang atuh. Menang nyewa. Atuh disewakeun ku kala sim kuring. Make duit. Agama moal nangtung lamun teu make dana, teu make duit. Yang lain berarti kurang teh kudu ngejar-ngejar dunia, tapi dunia kudu ngejar urang. Makanya cipun guru lamun urang mung susah hirup salilana ulah ninggalkeun salat berjamaah. Lamun jalma anu dawam salat berjamaah moal susah saumur hidupna. Sabab panggilan Gusti Allah ge geus dilakonan komodi panggilan jalma. Ayo urang mah balik karena panggilan Gusti Allah hare-hare aya panggilan jelema tanginas. Oh, aya palurah euy, jalan dibersihkan ngardak teh. Oh, aya Pak Camat, aya Bupati, aya Gubernur, jalan rusak di omean. Eta teh jelema. Berarti secara tidak langsung urang teh menyekutukan Gusti Allah. Jadi jalma geus bisa dawam salat berjamaah mah moal susah saumur hidup. Tawukuf berarti kudu eureun ngejar dunia teh, tapi lain berarti butuh dunia. Butuh sebab kurang hidup di dunia, butuh dunia. Cuma dunia teh lain pikeun dunia, tapi engke pikeun akhirat. Tah jadi dikurukuk eureun di Arafah bukti teh.
yang kopi teh wukuf di Arafah. Nu katiluna tawaf muter sok hayang nyium hajar aswad. Eta teh asalna mah bodas Bu, hajar abyad bodas batuna teh kusabab dicium aku jalma loba dosa jadi hideung maka disebut hajar aswad. Tapi nu pentingna mah lain nyium hajar aswad begitu urang lamun mah dikersakeun yang Khofifah bisa nyium secara langsung atau napi di kajauhan urang kudu ingat karena sifat-sifat Rasulullah. Urang nyium hajar aswad teh pedah Rasul ge nyium kan eta batu. Urang teh ngalap berkah nyontok ka Rasulullah kudu ingat karena sifat wajib di Rasul minimal. Jadi balik haji teh kudu sidik bener, balik haji teh kudu amanah, balik haji teh kudu tabligh, balik haji teh kudu patonah. Nu kahiji balik haji teh kudu sidik bener. Jadi ulah barang ngajul tadi teh bisa jadi haji dul majid, balik haji teh kalah kedua ka masjid. Nu kadua balik haji teh kudu amanah, kudu jujur, ulah ngawadul balik ka lemur teh. Alhamdulillah akang begitu dak nyium hajar aswad amplong lowong. Wah aya cek guru ge tong barora usul hajian umroh ge hayang nyium hajar aswad mah pasadap. Ieu mah nyebut teh plong-plong cenah bagian akang. Babari wah eta mah hayang dipuji. Pantun mujina teh ah rasul akang menjawab sae dan sae. Balik haji teh kalah ngawadul. Ongkoh nyium hajar aswad tapi kalah ngawadul geus teu meunang amanah. Nu katilu balik haji teh kudu bisa tabligh nyampaikeun ka alusan. Nah cenah jang aruda abi mah lain mubalik, lain penceramah kolot kudu tabligh kana jadi budak. Lanceuk kudu jadikan adina. Salaki ka pamajikan. Salaki teh boga kewajiban ngajaga salaki. Aya salaki ya bapak-bapak aya dangkeun. Boga kewajiban ngajaga pamajikan salaki. Allah ngadawuh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei jalma-jalmaan iman mah teu hei. Riksa ku anjeun, jaga ku anjeun, pelihara diri anjeun jeung keluarga anjeun tina seuneu neraka. Diparentah marukan nikah teh ngeunah teh permimitian atuh Bu. Geus nama nambah beban. Nu tadina tanggung jawab teh jadi sorangan namahan pamajikan. Geus boga pamajikan da digawean boga anak, nambah deui bapak. Teu cukup hiji 12 misalkan jadi tim sepak bola. Eta teh beban hukum marukan moal ditanya, moal dipariksa ku Gusti Allah. Makana jadi salah kita ulah harehang. Jadi aya tukang useup. Aya bisa useup. Ibu simkuring mangalakosan. Mun boga salah tukang useup eueuh kamajuan. Setuju teu? Eueuh kamajuan tukang useup mah. Ya mah dari hati kita paduli. Sabab benar. Lamun tukang useup maju, maju 3 jebur atuh. Nagan we hari umum. Lamun maju mah 3 kemajuan tukang useup kamu. Cici we. Isuk-isuk na pikaburit ge. Padahal mah hayang lauk pamilih balik 1 kilo ka pasar. Nah, jadi salah kita boga kewajiban. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, harumnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Sedihnya istri, tangisnya bidadari. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Gapah hutang Bu? Hayang lunas? Bayar. Hayang lunas, yang lunas aja dibayar, nantinya moal atuh. Nganyuk deui. Cembay nganyuk deui asal kabayar heula. Ieu mah kabayar teh nganyukna terus. Ta eta bapak-bapak boga kewajiban ngajaga ieu non istri. Bapak-bapak teh salaki teh. Ibu-ibu gak gitu, boga kewajiban ngajaga salaki. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Gera buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, payahna kudu didukung. Teu bisa
embung-embung dan ngora geus melandung. Baik, sakina nyandung Bu. Baik, embung Bapak. Jadi boga kewajiban saling tangis dididik dina tawaf ge nyung hajar kudu bisa tabli salaki ka pamajikan. Nu kaopat balik haji teh kudu patona, hatina teh pinter cerdas. Nu tadina sawah nasa kota, balik haji mah kudu jadi 2 kota. Nu tadina boga non, boga warung, boga grosir hiji, balik haji mah kudu jadi 2. Ieu mah nu tadina boga grosir hiji, balik haji kalah bangkrut. Dengan alasan da kuring mah geus haji geus teu butuh duniawi. Eta teh heueur dakirna. Kudu patona cerdas, balik haji teh kudu maju, lain beuki mundur, cerdas disebut. Tah eta geus dididik tina tawaf. Non saterasna dididik kumadi? Ieu non sa'i. Rukun haji nu kaopatna sa'i. Sa'i teh non perjalanan, Safa Marwah. Naon pesan moral lah hikmahna urang teh kudu usaha. Baheula Siti Hajar hayang nangan cai jeung Nabi Ismail tapi ka 7 kali bolak-balik padahal bijil cai teh ditinggal keneh. Mun niat kurang daripada lelumpatan 7 kali mencici. Tapi teh kitu. Da didikan Gusti Allah urang teh kudu ikhtiar heula. Siga tadi hutang hayang lunas dibayar henteu atuh. Nya moal. Jadi ikhtiar heula sa'i urang teh berusaha. Amal kudu beramal urang teh ulah kedua kakasabanana nanaona kudu beramal urang teh dididik proses. Jadi nu dihargai ku Gusti Allah mah prosesna, hasil nama nyarenkeun ka Gusti Allah. Usaha heula doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Jadi doa jeung usaha teh kudu duanana, teu bisa doa hungkul, teu bisa usaha hungkul, duanana urang tah dididik usahi. Geus 7 kali mah kakara bijil cai nu ayeuna cai jam dibawa tiap oleh-oleh biasa nu haji di umroh ka urang kitu tah. Nu ayeuna non nu terakhirna ayeuna tertib. Non nu kalimana tahallul cukur geus beres tah tahallul kemudian tertib. Tah jadi eta ibu-ibu bapak-bapak pesan moral tina rangkaian ibadah haji. Dan secara teknis nama simkuring moal bisa nerangkeun kahiji can pengalaman, kadua eta mah aya bagianna oke ning Hopipah ku KBIH. Simkuring mah upun nerangkeun itu mudah-mudahan naon nu dugikeun ku simkuring manfaat. Sing jadi semangat ka ibu-ibu. Usahakeun di dieu mah teu seueur nu tiasa berangkat ka tanah suci. Mudah-mudahan tiasa sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus Bu, cekap sakieu. Baik. Sabaraha jam di ka duhur? Terus tahu sabaraha? Nah, ngaos make Bu, singkat, jelas, padat, yang penting balik mawa ilmu manfaat. Berkat. Eta mah terus disadiakeun. Da simpen sabu jauh-jauh ti Garut ka dieu kaon. Cara balik mawa amal. Teu butuh amplop, butuh doa. Kakara geus loba doa bakal loba dukungan atuh. Geus loba dukungan loba dolur. Nah, geus loba dulur bakal loba amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ka eta jadi inti nama simkuri ibu-ibu sadaya di dieu teh sejak ziyadah doa kangge neng Hopipah nu bade angkat haji. Tadi nu patina kudu jadi haji jadi. Lain saukur jadi haji tapi haji jadi haji mabrur jeung mabrur. Salat sahadatna kudu mabruroh, salatna kudu mabruroh, zakatna kudu mabruroh, puasana kudu mabrur. Insyaallah hajina ge bakal mabrur atau nabi mabrur. Ulang doakeun sekali deui neng Hopipah dengan simkuring. Naon dipasihan videonya ramana ieu natos haji. Pantesan ieu teh neng Hopipah teh sandapun simkuring Bu 1 tahun di Al-Jauharina teh. Pas ulang teh keren sandapun bisa haji. Ditinggal teh ibu ramana ge tos haji atuh pantesan. Terus tadi ngobrol sareng ieu di alit keneh didaftarkeun. Padahal malami kan Bu, hayang daftar haji teh ari teu boga duit nu benar-benar gede mah, nu reguler mah lami.
makanya ibu-ibu kudu ti ayeuna Bu jika mah kabur 80 tahun itu kecuali boga duit anu gede bisa nu haples gitu Bu atau napi nu ieu gitu tah jadi neng Hopipah teh adi kelas kuring di ajuharina teh tahu makanya ya bunga we Bu anom kene geus biasa angkat ka tanah suci alhamdulillah sim kuring hoyong ka ditu ibu bege kudu boga cita teh bisa kan tadi ge cenah daftar mah teu boga jang DP jang teu boga urang daftar heula ka Gusti Allah nu marentahkeunana tadi ge lamun teu nisab mudah-mudahan urang doakeun Neng Hopipah sing janten haji mabrur nas'alukal ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadajan ditutup Bu urang maca shalawat heula shalawatna shalawat musyrik hari bersuratnya pemberi kabar gembira yang Hopipah rek angkat haji kudu gembira mudah-mudahan video nasihat di ditu nasihat wih di kadia sehat video selamat di perjalanan selamat wih di kadia selamat dalam babana kitu Bu layakeun halal bihalal teh udah hajiannya hukum naon sieun ragak dina kapal sieun ka Jakarta pangdeta teh perjuangan mah disebut ibadah fisik teh kitu Bu tah jadi hayang dihampangkeun heula dosa pardosana dina barang-barangna hayang halal sadayana laras Bu. Nah, mudah-mudahan sing sehat, sing salamat, oge sing jadi haji mabrur. Mangga urang sholawat busro, sholawat pembawa kabar gembira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir sadayana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadayana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
bina min yaumina hadza ila yaumil akhirah bil qulubu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan acara di awal singkurik ya sing ageng manfaatna khusus kangge diri pribadi uluna kangge urang sadayana. Inti nama ibu-ibu muka hijina ngadoakeun khotibah, muka duana ibu-ibu bisa ngambil pelajaran tinu naon tadi ku singkuring disampaikan. Ngapunna mah umat Nabi tapi sholat dilali-lali kumulamun usum tandur sholat sok diundur-undur mun diajak pangaosan alasannya disampean jika kana hiburan jauh kurusukan cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era mun ulin make calana nu salakina gadis oge lolobana lempang di jalan jeung nolna bari nempokeun ping-pingna make kolor nu akina lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul ibadahna ulah kedul kalakuan tong baragajul ibu-ibu bapak-bapak ulah nepi kaki tutup tadi kudu bisa ngambil hikmah tina ihram tina wukuf tina tawaf tina sa'i tina tahallul oge tertib ya. Mudah-mudahan naon berikut kesempering sekali sing ageng manfaatna khusus kangge sempering umna kangge urang sadayana. Bilih mah aya kalepatan tina cariosan atanapi katerangan kesempering disampaikan simkuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna bade ngapunten Bu. Mudah-mudahan ieu sing jadi kasayan kangge simkuring da ngaji mah teu bisa tapi bisa naon ibu-ibu jadi seuri ge eta teh geus jadi nilai ibadah pan senyum teh ibadah tapi ulah lamun koropak tetapi kecen naon kenceng ngaliwat ulah kudu disenyuman tapi kudu senyum ulah pada senyum teh sedekah koropak ngaliwat teh seuri we hukum asian tamah nah jadi sing ageng manfaat intina tadi geus saur si bapak sing meunang kana kaberkahanana di acara naon ai berkah teh Bu ziyadatul khair tambah-tambah kalusan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqwana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah
yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Rabbana anzilna mursalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu kapihatur belah durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.